Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fata'ala Allahul malikul haq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli ay yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilman. Para bapak, para ibu hadirin anu sami-sami miharep ridho Allah, kalayan langkung tipayun, semoga urang sasarengan muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala, zat anu parantos ngalimpah curahkeun segala kanikmatan anu taya hinggana sehingga urang sadayana alhamdulillah dina enjing-enjing ahad ayeuna masih dipavarinan kesehatan oge tiasa hadir di ieu majlis kalayan aya dina kayaan sehat walafiat. Salajengna sholawat wa salam mugia ditetepkeun tur dilimpah curahkeun ka junjunan alam Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka para kulawargina, para sahabatna, para tabiin, atba'ut tabiin, kalayan mudah-mudahan dugi ka urang sadayana selaku umatna. Para bapak, para ibu oge hadirin anu sami-sami miharep ridho Allah. Siapuntenna dina kasempatan ahad kalima ayeuna anu sakedahna ngisi dina ieu acara nyatana Pak Kyai Haji Aban Sobandi anu parantos gentosan dina ahad kamari kaopat jalaran anjeunna aya wagelan sehingga teu tiasa hadir silaturahmi sasarengan sareng para bapak, para ibu oge sareng urang sadayana. Kual sakitu panginten tawakufna kalayan mudah-mudahan henteu ngirangan kana khidmah urang dina tholabul ilmi dina leresan saa ayeuna, mangga urang sami-sami ngamudzakarah deui, urang sami-sami ngulang-ulang deui naon anu kantos ku urang dipelajari ngeunaan masalah hal-hal anu aya kaitanana sareng ilmu anu memang salawasna kedah ku urang diulang-ulang, kedah ku urang diiadah sakumaha anu kantos didugikeun di mana i'adatul hadisi asyaddu min naqlis sokhri gitu. Kantos dipayun dikahaturkeun wirehna i'adatul hadis pami urang bade sengaja ngagaduhan azam sejabade ngulang-ulang hadis itu karaos langkung abot tinimbang upami urang dipiwaran ngalihkeun as-sakhribatu ya. Nah kual sakitu para bapak, para ibu oge hadirin rahimakumullah, kantos oge simkuring pami telepat ngadugikeun aya salah sawios asar sahabat, salah sawios asar sahabat anu disebat asar sahabat teh kasauran sahabat anu dicatet ku perawi hadis ya. Itu disebat asar sahabat. Upami kasauran Kangjeng Rasul dugikeun ka dicatet bahkan ke diriwayatkeun ku perawi hadis, maka itu disebatna hadis ya. Upami kasauran sahabat mah disebatna athar, kan itu athar sahabat. Pami sahabat cacarios dicatat ku para perawi itu engke didugikeun ku para perawi itu disebat asar sahabat.
Nah, para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah, hal anu aya kaitanana sareng salah sawios anu didugikeun ku sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang masih kena emot panginten ka salah sawios sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik anu memang anjeunna dilahirkeun di kota Madinah, sementawis Kangjeng Rasul lahirna di kota Mekah. Sahabat Anas bin Malik lahirna bertepatan sareng nalika Kangjeng Rasul parantos yuswana 41 tahun. Kangjeng Rasul 41 tahun nembe sahabat Anas bin Malik bubrag lahir ke alam dunia. Oke, dina tahun 623 Kangjeng Rasul hijrah ti Mekah ka Madinah. Nembe Kangjeng Rasul hijrah ti Mekah ka Madinah waktu sarita sahabat Anas bin Malik yuswana nembe 10 tahun ya. Nembe 10 tahun. Dina yuswa 10 tahun sahabat Anas bin Malik dibantun kuno janten ibuna ka Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dititipkeun nya upami bahasa urang panginten para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah, upami bahasa ayeuna mah panginten eta murangkali anu namina sahabat Anas bin Malik teh dipaguronkeun, dipasantrenkeun kalawan dititipkeun ka Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunaku anjeun anu nyumpingan Kangjeng Rasul ya. Nah, salajengna para bapak, para ibu oge hadirin rahimakumullah, hal ieu anu sakedahna dijantenkeun hiji ibroh kangge urang sadayana anu salah sawiosna bila mana urang bade gitu kan masantrenkeun, bade nyakolakeun murangkali gitu. Anu langkung pertama kedah dilakukeun kuno janten sepuh teh titipkeun eta murangkali ya. Upami ka sakola maka ustadna, upami ka pasantren maka kiayina ya. Sakumaha Anas bin Malik dititipkeun kuno janten ibuna ka Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, nitip ieu pun anak pamugi dipaparinan ilmu mangga bade dikumaha-kumaha oge kan itu. Bade dibeureum, bade dihideung, anu jelas ia pun anak sejak hoyong milarian ilmu. Nah, upami ayeuna misalkan ku kondisi zaman kiwari mah sanes dititipkeun ya. Hoyong dipaparinan ilmu dititipkeun hoyong lebet ka sakola favorit nya. Nitip-nitipkeun murangkali. Tapi kapungkur mah ibuna Anas bin Malik teh nyumpingan ka Kangjeng Rasul. Yuswa Anas bin Malik waktu sarita 10 tahun ya, nah itu. Nah salajengna para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah, salami anjeunna sasarengan sareng Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam selang waktos namung 10 tahun oge ya. Margi kabujeng Kangjeng Rasulullah ngantunkeun alam dunia. Salami 10 tahun sahabat Anas bin Malik nyatet pangajaran ti Kangjeng Rasulullah dugikeun ka jumlah hadis anu diriwayatkeun ku anjeunna mencapai kana hitungan 2284 2000 hadis anu ku anjeunna dicatet naon anu memang katampi ti Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Upami ku urang di etang-etang di urang mah perjalanan sekolah teh panjang punya. SD 6 tahun ya. SMP sabaraha tahun? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, SD SMP SMA wae tos sabaraha tahun? 12 tahun. Ditambihan ku perguruan tinggi sabaraha tahun? Aya nu 4 tahun, aya nu 5 tahun. Sabaraha ribu hadis nu apal. Kan itu. Perjalanan di mana orang sekolah puluhan tahun malih ayeuna mah SD diajar bahasa Inggris,
SMP diajarkan bahasa Inggris, SMA diajarkan bahasa Inggris, perguruan tinggi diajarkan bahasa Inggris. Lulus di perguruan tinggi bahasa Inggrisnya lancar tuh. Ya, itu salah sawios namanya. Sahabat Anas bin Malik ngamanfaatkan waktu mung 10 tahun tiasa nampi pangajaran kasauran Kangjeng Rasul dicatat ku anjeunna. Dugikeun ka janten hadis, diriwayatkeun eta hadis jumlahna 2200. Itu adabu thalabil ilmi kan itu. Salah sawiosna ya anu memang kedah dijantenkeun ibroh ku urang sadayana. Nah, singkat carios, anu kedah dijantenkeun pegangan kanggo urang sadayana punten. Sariosan sahabat Anas bin Malik, ieu sanes sariosan Kangjeng Rasul. Janten Imam Bukhari ngutip naon menelusuri ngalangkungan penelusuranana yen sahabat Anas bin Malik teh kantos nyarioskeun nya atanapi kantos maparinan cariosan. Anu utamina sahabat Anas bin Malik teh sahabat anu dikersakeun ku Gusti Allah yuswana di paraparinan yuswa anu panjang. Mangga dina Riyadhus Shalihin ke di uningaan aya anu nyebatkeun yuswana 100 tahun, aya oge nu nyebatkeun yuswana teh 87 tahun. Sehingga anjeunna mengalami tiga generasi. Kantos sasarengan sareng Rasulullah ya kantenan dina yuswa 10 dugikeun ka 20 tahun. Anjeunna kantos sasarengan sareng para sahabat oge dugikeun ka anjeunna kantos sasarengan sareng para tabiin. Janten upami merhatoskeun kadinya henteu aya istilah upami sahabat Anas bin Malik diperhetangkeun yuswana gitu kan parantos 80 tahunan masih kene sasarengan sareng para tabiin gitu. Janten teu aya istilah dina urang merjuangkeun dina urang tolabul ilmi nya da abdi mah geus kolotkeun wa ayeuna mah kudu ngarora gitu. Tapi sahabat Anas bin Malik mah masih kene sasarengan sok sanaos yuswana nya parantos terhitung yuswana kalintang pisan sepuhna kan itu. Mangga dina yuswa 80 tahun kene 80 tahun masih sasarengan sareng para tabiin ya. Itu masih teras-terasan maparinan wejangan ka para tabiin. Nah, tilu generasi ieu anu janten pegangan ku sahabat Anas bin Malik. Generasi di mana anjeunna sasarengan sareng Rasulullah, anjeunna kantos sasarengan sareng para sahabat parantos teu aya anu sagenerasina, anjeunna masih kene sasarengan sareng para tabiin. Nah, upami ku urang dihetang di generasi sahabat Anas bin Malik ka urang kirang langkung 1300 tahun. Pan upami anu diajar ka Kangjeng Rasul disebat sahabat. Nu belajar ka para sahabat disebat tabiin. Anu belajar ka tabiin disebat tabiin. Upami anu belajarna ka tabiin disebat tabiin ya kantun kitulah nambihan tabiin. Nah, upami diperhetangkeun sagenerasi 60 tahun dugi ka generasi urang kirang langkung 20 hiji urang nyebat tabiin dugi ka tabiinna kan itu. Itu 20 hiji kali urang kedah nyebat tabiin. Itu pun upami ini anu eta belajar teh nyambung ti sahabat ti tabiin dugikeun ka generasi urang. Nah, singkat carios Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, naon anu memang dijantenkeun hiji kahariwangan kekhawatiran ku sahabat Anas bin Malik. Di antawisna anjeunna cumarios innakum sata'maluna a'malan hiya azaku fi a'yunikum minasya'ri kunna na'udduha fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kantos hafal eta? Ya. Innakum sata'maluna saestuna aranjeun pasti bakal mari damel. Aranjeun teh bakal mari damel sata'maluna a'malan kana padamelan hiya azaqu minasya'ri anu cek anggapan anjeun eta padamelan teh langkung ipis tinimang rambut. Hiya azaqu fi a'yunikum minasya'ri langkung ipis tinimang rambut.
bagian anggota badan nu mana di antara anggota badan orang anu lembut rambut. Ieu mah saur anjeunna azaqu minasya'ri, langkung ipis tinimang rambut. Naon maksudna? Upami dicontohkeun ku bahasa Sunda, urang sok sering ngagambarkeun, ngaisyaratkeun, nempelkeun kuku jempol kana kuku cingir ulah. Kantos teh upami urang nempelkeun kuku jempol kana kuku cingir. Itu ngandung makna naon? Ngandung makna cetek, ngandung makna sapele, ngandung makna henteu disapirakeun, gitu kan? Bila mana orang tos ngantalkeun kuku jempol kana kuku cingir. Tapi orang Arab mah biasa nyebatna teh langkung ipis tinimbang rambut, gitu kan? Orang Sunda mah panginten ya teu satai kuku, tai kukuna acan. Sok aya istilah sapertos kitu. Makana hal itu teh dianggap enteng ku jalmi. Sementawis kunna na'uduha fi ahdi Rasulillah, abdi sadaya mah mengenaun ngalebetkeun atanapi memperhitungkeun eta amalan teh upami di zaman Rasulullah fi ahdi Rasulillahi minal mubiqat. Ta eta pada melan mah ku abdi sadaya mah dianggap gitu ya. Ku para sahabat di zaman Rasulullah eta padamelan teh dipandang sebagai padamelan anu al-mubiqat. Minimalna mubiqat upami teu dihartosan dosa ageung gitu ya. Nyatana al-mubiqat anu ngaruksak iman sareng takwa. Itu al-mubiqat. Tiasa oge gitu kan. Al-mubiqat teh dimaknai dosa ageung. Itu al-mubiqat. Nah, di zaman Nabi, di zaman sahabat eta padamelan teh gitu kan sok diraoskeun kalebet kana kategori gitu kan dosa anu ngaruksak kana keimanan. Sementawis di zaman anjeun jeung kahareup numutkeun Anas bin Malik eta padamelan teh bakal dianggap sebagai padamelan anu remeh, anu enteng, anu teu disapirakeun. Nah, mangga ke dibukaan dina syarah Riyadhus Shalihin. Naon wae padamelan anu bakal dianggap enteng, remeh. Itu teh nembe perhetangan Anas bin Malik teu acan lami dikantunkeun ku Kangjeng Rasul. Teu acan lami di generasi sahabat. Sahabat Anas bin Malik nuju aya di generasina para tabiin, gitu kan? Para tabiin anu masih keneh caket ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kantenan ayeuna ti Kangjeng Rasul dugikeun ka urang itu parantos ribuan tahun. Teu acan lami dikantunkeun ku Kangjeng Rasulullah oge sahabat Anas bin Malik tos aya kahariwangan, tos ngahawatirkeun naon wae kahiji di antawisna engke mah jalmi bakal geus asa biasa lamun tarku sholatil jamaati bi ghairi udhrin, bahkan kadituna jalmi bakal nganggap biasa tarkus sholah kan itu. Jadi engke mah jalmi teh bakal nganggap asa enteng, asa teu sabaraha lamun ngantunkeun salat berjamaah tanpa ngagaduhan uzur, tanpa ngagaduhan kepentingan anu ngajantenkeun rukhsah kana ngantunkeun salat berjamaah. Jadi bakal dianggap hare-hare we, bakal dianggap enteng. Sementawis abdi di zaman Rasulullah mah nalika midamel perbuatan kitu teh asa midamel perbuatan dosa anu ngaruksak kana iman punen Bu. Nah itu diantawisna upami ayeuna misalkan nalika urang nguping pangundangna Allah ngalangkungan adzan asa teu dianggap eta teh sebagai bagian tina undangan Allah. Eta teh tos dianggap tadi teh ya asyaddu minas sya'ri. Jadi bakal dianggap hal anu sepele, jalmi parantos nganggap lumrah biasa. Itu nu kahiji. Lajeng anu kaduana nyatana al-ghasyu. Al-ghasyu al-ghishwah. Al-ghasyu teh nu disebatna tipu daya, manipulasi, bener Bu. Manipulasi. Ya naudzubillah mangga. Manipulasi tong bojeng-bojeng dina halayak umum ya teu sakedik oge Pak.
upami misalkan hiji jamaah hiji masjid katarosan sabaraha jumlah jamaah masjid di dieu upamina maka walaranana di dieu masa alit mung aya 10 urang kitu nya tapi nalika aya pertarosan deui sabaraha jamaah masjid di dieu bade aya bantosan Allah jumlah jamaah di dieu teh jumlahna aya 50na ya jadi nambihan ya anu asalna tadi misalkan bener itu jadi dimanipulasi teras ya naudzubillah manipulasi teh tos janten padamelan anu bakal dianggap naon ya bakal dianggap enteng bakal dianggap remeh gitunya nah sami sadayana nalika urang bade kenging riweuh gitunya nalika misalkan bade aya iming-iming riweuh tos nembe sabaraha tahun didamel di dia gitunya abdi mah nembe kita kamari 2 tahun nah henteu imah aya anu bade maparinan riweuh disebatkeun we abdi mah tos 20 tahun kan itu jadi naon padamelan kitu teh saur Anas bin Malik bakal dijantenkeun padamelan anu dianggap naon ya anggap lumrah we tos terbiasa henteu menganggap diri nate midamel perbuatan naon perbuatan dosa naudzubillahi min dzalik ya mudah-mudahan orang tiasa ngaminimalisir tina perbuatan-perbuatan anu sapertos kitu. Lajeng anu katiluna nyatana al-kidzbu teh hartosna bohong ya. Al-kidzbu hartosna bohong. Ayeuna mah bohong teh tos asa biasa. Bohong teh tos asa biasa. Hok parantos janten hiji padamelan anu dina tiap waktu ka waktu, tiap menit ka menit, tiap detik ka detik kitu nya. Hok teh parantos ku urang dijantankeun hiji padamelan anu terus dilakukeun tapi wonten makana kedah urang seueur-seueur nalungtik kana naon berita anu memang ku urang katampi bisa-bisa urang jadi bagian jalma anu kalebet jalmi anu sok nyumebarkeun kebohongan ayeuna mah jarang urang menelusuri heula kebenaran berita anu ku urang ditampi bener Bu makana dina Al-Qur'an disebatkeun sameme urang rek ngaberitakeun hiji berita teh pas alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun maka anjeun kudu nanya heula ka jalmi anu memang leres-leres ya uninga di bidangna in kuntum la ta'lamun lamun mah anjeun bener-bener henteu apal ulah anu nyebarkeun anak sanes ahlina sementawis teu acan kantenan eta berita teh benerna ku urang malah justru disebarkeun. Nah itu diantawisna para bapak para ibu hadirin rahimakumullah tilu perkara anu memang dijantenkeun kekhawatiran 1300 tahun kapengker ku sahabat Anas bin Malik janten anu midamel manipulasi teh sanes ayeuna wae di zaman tabiin parantos terjadi galagat perbuatan umat sapertos kitu anu nyumebarkeun bohong teh sanes ayeuna wae 1300 tahun kapengker itu parantos janten kahariwangan sahabat Anas bin Malik kantenan zaman kiwari anu zamanna generasina tebi sareng Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku hal sakitu dina terasanana aya salah sawios hadis anu dina eta hadis teh ngandung doa Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis katampi ti Ibnu Mas'ud, an Ibnu Mas'udin qala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul ya. Hadis katampi ti sahabat Ibnu Mas'ud Kangjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul ngadoa doana tangtos Bapak Ibu parantos maklum sadayana bahkan dina tiap-tiap rengse salat mungkin ku Bapak Ibu sering diaos ieu doa Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina upami telepat engke dina naon PHIWM oge aya itu kan doa anu memang kalebet kana a'malul yaumiyah pada melan sadidinten a'malul yaumiyah
atanapi dina addu'au ingda kulli duburi sholat, doa dina tiap-tiap perengseh ngalaksanakeun sholat. Doana singkat, aya 4 perkara anu disuhunkeun ku urang ka Gusti Allah, 4 hal anu disuhunkeun ku Kangjeng Rasul ka Allah. Allahumma inni as'aluka, kan? Anu kahiji al-huda, anu kadua at-tuqa, anu katilu al-afafa, lajeng anu kaofatna al-ghina. Nah, tos mafhum hartosna bu. Allahumma nun Gusti Allah, inni saestuna abdi as'aluka nedak ka Gusti al-huda hidayah, lajeng at-tuqa takwa, lajeng al-afafa ifah mendingan ifah aya ibu ifah ifah al-afafa ifah sederhana, lajeng al-ghina teh beunghar naon, beunghar sagala ya kayak bilih ieu bilih engke nyangkina kabeungharan teh duniawi hungkul nya al-ghina naon margina. Rasulullah dina setiap sepanjang hayatna ngadoa eta, tapi Kangjeng Rasul teu beunghar-beunghar bener itu. Padahal doa eta teu kantos dikantunkeun ku Kangjeng Rasul. Anjeunna nedak ka Gusti Allah hoyong takwa, hoyong hidayah, hoyong ifah, lajeng hoyong beunghar kan. Tapi naha Kangjeng Rasulullah teu beunghar. Sareng ulah aneh oge bila mana urang sering maos doa eta, henteu janten jaminan urang oge bakal beunghar maksudna itu. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sok sanaos ieu doa ya, anu kalintang pisan singkat enteng. Nah, anu kedah diperhatoskeun teh Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Upami urang merhatoskeun saha anu maos eta doa? Kangjeng Rasul. Sementawis Kangjeng Rasulullah salah sawios hamba anu farantos dimaksum, hamba anu farantos tiasa mencegah dirina tina berbuat dosa, tapi masih tetap Kangjeng Rasulullah gitu ya, secara teras-teras ngadoa nyungkeun ka Gusti Allah tina 4 perkara anu tadi. Di antawisna sementawis urang sok kadang-kadang hilapkan eta doa. Jarang orang nyungkeun ka Gusti Allah, Allahumma inni as'alukal huda. Nun Gusti abdi nedak ka Gusti kahiji al-huda. Naon anu dimaksud al-huda? Nah, engke dina syarah Riyadhus Shalihin mah disebatkeun nu dimaksud al-huda teh aya al-ilmu. Hidayah anu dimaksud teh nyatana al-ilmu. Sehingga Rasul ku anjeun itu salah sawios hamba Allah anu sami-sami muhtajun ilal ilmi. Rasul ku anjeun sepanjang hayatna menyadari reh dirina teh kalintang pisan haus ku el. Nah, itu Kangjeng Rasul. Nah, sementawis urang ya. Nah, urang ngaraos haus ku ilmu teh kan itu. Kangjeng Rasul salamina nedak ka Gusti Allah. Makanya tadi dina surat Toha ayat 114, Fata'alallahul malikul haq, gitu. Fata'alallah, maka Allah anu maha luhur, Allah teh al malikul haq, raja anu saestuna, raja anu nyana. Wala ta'jal bil Qur'ani, ya oke kalebet karena salah sawios adab tolabul ilmi, atanapi adab komunikasi, adab ngobrol ya. Wala ta'jal bil Qur'ani, poma anjeun ulah rek rurusuhan ya. Lamun maca Qur'an ulah bade rurusuhan pami bade maca Qur'an. Maca anu dimaksud nyatana tadi teh belajar ya. Min qabli ayyuqda ilaika wahyuhu, saupami eta Al-Qur'an teh teu acan rengse diwahyukeun ka anjeun. Nah contoh kieu, nalika malaikat ngadugikeun wahyu ya, ngadugikeun wahyu Allah ka Kangjeng Rasul. Malaikat nalika ngadugikeun wahyu kan diaos,
Pamit mah alhamdulillahi rabbil alamin. Malaikat teh acan rengse ngadugikeun wahyuna. Kangjeng Rasul mengikuti gitu ya. Janten Kangjeng Rasul teh nuturkeun kana bacaan malaikat, padahal malaikat teu acan rengse maosna. Pan urang sok kadang gitu ya. Nalika urang belajar ngafalkeun sasarengan gitu ya. Nalika biasana secara rutin guru sakali gitu ya. Lajeng murang kali sakali. Guru teh acan tamat macana murang kali nuturkeun gitu ya, kana bacaanana. Kangjeng Rasul kantos diwagel ku Allah. Jadi fala ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyuhu. Jempe heula gitu ya maksudna. Sateu acan malaikat tuntas gitu kan. Ngadugikeun maca eta kan biasana urang mah sok teu kaup apal saalit nya. Ya nalika misalkan urang nembe apal saalit oge di saat aya nu dipayun misalkan maoskeun supados engke rengse nu dipayun maos kana eta Al-Qur'an nembe urang nuturkeun ya. Mari tos kabiasaanna bener ya tong bojeng kitu dina salat oge sok mayunan imam. Nah, imam teu acan beres Allahu Akbar, makmum tos gagancangan mayunan imam, kan? Makmum tos gagancangan mayunan imam. Padahal imam teu acan rengse barbar acan. Allahu Akbar, kan itu. Padahal dina hadis disebutkan idza kabbaro fakabbiru. Makana aya anu memahami coba nalika imam rengse Allahu Akbar disapengkeun makmum raeng bari nyebatkeun takbir Allahu Akbar pan urang mah tos palalinter Bu. Jadi imam teu acan rengse takbirna makmum mah tos imam teu acan misalkan nyimpen dua pandangan dina dadana makmum mah tos nyimpen bahkan imam teu acan nempelkeun ta'arna kana pangsujudan makmum mah tos nempel itu ya anu hebat deui bener. Nalika urang misalkan maos amin di saat imam rengse maoskeun waladhdallin itu. Dina muqaddimah tafsir Al-Munir Wahba Az-Zuhaili nyebatkeun ulah dugikeun ka lafad amin nyambung sareng lafad waladhdallin. Bilih disangki eta amin teh bagian tina surat Al-Fatihah. Kedah aya jeda heula sapertos urang bade wasol ya rengse maos surat bade wasol pan aya larangan upami bade wasol ulah surat sate acana bismillah liren wa bismillah tapi upami diwasol-wasol sadayana babi diliren-liren sadayana da ieu ge kedah aya jeda heula waladhdallin. Biasana imam teu acan dolin ya. Ya makmum tos raeng naon? Ya makmum tos raeng amin. Nah makana kedah aya jeda di antawis waladhdallin sareng maoskeun amin. Da imam oge maos amin. Nah imam oge maos amin. Ulah dugikeun ka imam ngaraos terburu-buru. Nah jadi imam teu dipaparinan kasempetan naon? Ngarenghap heula. Nalika rengse maos waladhdallin. Nah, dolin teu acan, makmum tos amin, jadi imam engke hebat kan. Jadi terbawa ku irama aminna makmun. Ya, itu para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah. Nah, dina tolabul ilmi oge, ayat ieu mafarinan penjelasan anu sae nama waqul Rabbi zidni ilman. Janten doa tolabul ilmi itu ayana dina surat Toha. Dina surat Toha ayat sabaraha 114 di uningan mangga. Dina surat Toha 114 ayat parentah Allah waqul Rabbi zidni sakitu ya Bu. Parentahna ngadoa dina tolabul ilmi teh. Ngan kadienakeun sok aya para ulama nambihan Rabbi zidni ilman ditambihan warzuqni aya deui nu nambihan
waj'alni minas solihin gitu kan, aya deui nu nambihan gitu ya, Robbi zidni ilman, anu dina hakikatna dina Quran mah dugikeun ka Robbi zidni. Nah nalika urang ya, nuju tolabul ilmi sok regepkeun bari ngadoa ka Gusti Allah gitu ya, Robbi zidni ilman, Robbi zidni ilman gitu ya. Nah itu doa anu memang kaunggal dina surat Toha. Kumungku para ulama ditambihan redaksi kalimahna henteu dugikeun ka misalkan Robbi zidni ilman unggul warzuqni fahma waj'alni minas solihin bade ditambihan deui mangga gitu. Kan itu disebatna lafad ziyadah. Ziyadah dina mintonkeun atanapi maoskeun doa. Bahkan dina hadis kaseseueuranana itu aya kalimah-kalimah anu disebatna kalimah ziyadah, kalimah tambahan. Nah itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itu anu kahiji anu dimaksad al-huda teh ternyata ilmu. Kedah dijantenkeun hal anu memang ku urang dilenyepan Kangjeng Rasul wae merjogikeun keneh ilmu ya. Kantenan urang maliku para mufasir mah disebatkeun hal anu utami anu pertama kali kedah dipelajari atanapi urang kedah mekelan ilmu ka urang kalih teh nyatana ilmu Quran. Itu para mufasir di tafsiran sapertos kitu. Jadi wala ta'jal ya bil Qur'ani kahiji anu kedah pertama kali didugikeun di paparinan ilmu ka urang kalih teh nyatana ilmu Quran. Saparantosna tiasa Quran nembe Robbi zidni ilman tambihan deui ilmu nusanes, tambihan deui ilmu nusanes ya. Tambihan deui ilmu nusanes dengan wungkul ilmu Al-Qur'an wungkul. Sehingga Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, maka fayus oge henteu aneh ya. Upami para ulama kapungkur ya, yuswa 6 tahun, yuswa 8 tahun, yuswa 8 tahun itu parantos hafal ya, parantos hafal Quran dugikeun ka 30 ya 30 juz ya, sementawis urang mah wios lah hafal Quran juz 30 ya juz 30 anu sanes mah tos hafal Quran 30 ya 30 juz ya. Dina hafal Quran juz 30 oge terkadang urang mah sok masih keneh tabrakan ya, masih pagentos ya, pagentos nalika mau surat Al-A'la sareng surat Al-Ghasyiyah gini ya, sok aya tabrakan ya tetep. Makana biasana jalmi sok menghindari nalika rengse mau surat Al-A'la dina rakaat pertama, rakaat kaduana langki mau surat Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul Ghasyiyah margi aya kalimat anu sami sareng surat Al-A'la fadzakir ya. Tapi dina surat non dina surat Al-A'la aya lafaz fadzakir salajengna naon pami dina surat Al-A'la fadzakir inna fa'atil. Nah, upami dina surat Al-Ghasyiyah fadzakir innama anta mudzakir. Nah, tetep sok seueur kajantenan. Awalna hal ataka haditsul ghasyiyah ya. Pas nalika akhir fadzakir inna fa'atil dzikra. Jadi Al-Ghasyiyah uihna kana surat Al-A'la kan itu. Naon margina ya. Margi itu langki ku urang dipraktekeun dina saat nalika urang salat subuh. Ya. Nalika simkuring mondok gini ya, Pak Muallim itu secara rutin tiap subuh teh kitu Al-A'la Al-Ghasyiyah, Al-A'la Al-Ghasyiyah anu diaos kan itu. Minimalna ayeuna mah tina Al-A'la jadi ad-duha. Ya, tina surat Al-A'la kana ad-duha lompatna kan itu. Bahkan dina salat-salat Id oge ya. Para mu'alim kapungkur secara rutin anger nu diawasna teh Al-A'la sareng Al-Ghasyiyah. Itu anu teu kantos misalkan senantiasa dipaketkeun ku Kangjeng Rasulullah nalika dina salat subuh nu diaos surat Al-A'la rakaat pertama, lajeng rakaat kaduana surat Al-Ghasyiyah ya.
Da ayeuna mah musim pandemi punya. Jadi nu pararendek ya. Itu nu kahiji. Nu kadua, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Nu kadua mah at-tuqa. At-tuqa teh hartosna takwa. Anu dipimaksud at-tuqa teh at-taufiqu lil haqqi. At-taufiqu lil haqqi. Aya kalimah taufik anu sok lazim ku urang dijantenkeun bahasa nalika nutup cariosan nya at-taufiq wal hidayah atanapi hidayatut taufik nu sering kurang disebat nu mana hidayatut taufik atanapi taufikul hidayah raos mana ya taufikul hidayah atanapi hidayatut taufik ya taufikul hidayah. Nah ari taufik teh hartosna naon taufik teh sesuai, taufik teh cocok gitu ya. Nah upami urang nyebatna taufikul hidayah, prak-prakan anu dipidamel ku urang teh cocok sareng hidayah, ya kan? Cocok sareng ajaran. Nah upami misalkan hidayatut taufik, urang tos nembe uninga kana ajaran, nembe urang perbuatan nyocokeun kana ajaran Allah, kana hidayahna. Itu mah benten saalit lah sapertos kieu lah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, upami Bapak Ibu misalkan ditaros nalika pertama kali urang ngalakukeun salat gerakan naon anu ku urang dipidamel takbiratul kumaha takbiratul ihram sanes Allahu Akbar hungkul sambil ngangkat ya gitu kan Allahu Akbar sambil ngangkat. Di mana Bapak Ibu uninga yen takbiratul ihram teh kedah ngangkat tangan ti saha uninganna ya uninganna ti saha yen takbiratul ihram teh kedah sabari ngangkat di mana eta uninganna ti orang tua nah gitu sanes ti orang tua kan itu uninganna teh ti hadis Rasulullah kan dumasar kana hadis Rasulullah. Cik ari kapungkur nalika urang tiasa salat, hadisna tos apal teu acan. Teu acan. Ta eta mah taufik heula. Nah, urang teh sesuai heula padamelan urang teh. Sesuai sareng hadis da aya nu ngajarkeun. Ari anu hidayah heula mah belajar heula hadis gitu ya. Tos kenging ilmuna nembe prakteknya disesuaikeun sareng hadis. Nembe prakteknya nyesuaikan sareng Quran. Nah gitu. Di mana urang apal yen wudu teh kedah ngumbah panangan heula tapi sementawis dina Al-Qur'an idza qumtum ila sholati faghsilu. Nah, dina Quran mah langsung naon? Ngawasu wajah. Tapi nah ari praktekna wudu urang ngawasu naon heula? Nah, di mana apalna gitu. Tina hadis Rasulullah. Nah urang tiasa heula wudu hafal heula hadis. Nah hafal heula wudu ya. Berarti eta mah taufik ya. Jadi urang luyu sesuai sok sanaos urang teu acan uninga ya uninga hidayahna. Teu acan uninga ilmuna kan itu. Sementawis upami misalkan hidayatut taufik urang langkung ti payun uninga heula ilmuna. Nembe saatosna uninga ilmu ku urang dipraktekkeun. Maka tong wajar Bapak Ibu. Dina tarjih sok aya perubahan-perubahan tata cara ibadah. Mung tetep nalika urang aya perubahan dina tata cara ibadah, urang sok ngaraos henteu afdol punya. Kirang afdol upami henteu meraktekeun ibadah anu parantos terbiasa teh. Ku urang dipidamel. Kapungkur masih kena emot pangitan Bapak Ibu di generasi nalika para mualim maos basmalah sakali maos basmalah teh dina rakaat pertama wungkul di jahar engke idza nahadha ila rakaati saniyah nalika ngadeg kana rakaat kadua langsung maos hamdalah kantos ngalaman kitu teh Bu di masjid-masjid Muhammadiyah.
bismillah di aosna tina rakaat kahiji jaharna, dina rakaat kadua henteu maos basmalah, langsung kana surat Al-Fatihah. Kantos kitu teh. Kantos. Nah, nyata kan teras gitu kan. Kadienakeun teras di murojaah deui. Sabadana hasil murojaah basmalah disirkeun sadayana. Kan? Bahkan ke keputusan di Tarjih Cirebon aya dua cara nalika ngasirkeun basmalah. Ngasirkeun ka kuping ku anu disapengkeun, ngasirkeun teu ka kuping sama sekali. Kan itu teras ilmuna aya gini ya. Lajeng dipraktekkeun dina lapangan kahirupan urang. Nah at-tuqa oge at-taufiqu lil haqqi, urang kedah menyesuaikan hirup urang teh sareng al-haq, sareng kebenaran. Nah itu an at-tuqa. Lajeng anu katilu al-afafa. Al-afafa teh ifah urang. Ifah. Kuninga ifah mo. Ya upami ifah mah nyanten nahan dirinya an kulli maharimillah. Nahan diri tina perkara-perkara anu memang itu diharamkan ku Gusti Allah. Gusti Allah sanes ngalarang urang kedah beunghar, sanes ngalarang urang kedah usaha. Nanging ya, kabeungharan eta, usaha eta diupayakeun kedah ngalangkungan cara anu halal. Nah eta ifah namina. Sanes ulah sangsara, sanes ulah nahan diri kumaha ayana, janten nahan diri tina perkara-perkara anu cara prosesna itu diharamkan ku Gusti Allah. Nah itu makanya Kangjeng Rasulullah teras-terasan ngadoa ka Gusti Allah hoyong mibanda sifat ifah, hoyong mibanda sifat ifah. Da ari milarian rezeki mah diparentahkeun. Wabtaghi fima atakallah ad-darul akhirah. Mung urang sok lepat langsung dipahami urang teh kudu prioritaskeun akhirat. Sementawis awalna ayat wabtaghi fima. Coba kejar ku anjeun fima aya sababna nya. Kunaon urang kedah ngejar akhirat fima atakallah. Ku perkara anu geus Allah maparinkeun ka anjeun. Lamun Allah tos maparinkeun harta ku harta gitu nya. Urang ngejar akhirat. Lamun Allah tos maparinkeun ilmu ka urang ku ilmu kejar akhirat kan itu. Janten lamun teh mah fi ma atakallah ad-darul akhirah namanya. Sanes wabtagi ad-darul akhirah ya. Tapi wabtagi fi ma atakallah. Sok udah ku anjeun ku perkara anu ku Gusti Allah geus dipaparinkeun ka anjeun. Nah itu harta, nah itu ilmu, nah itu tenaga. Yang kepentingan naon? Ad-darul akhirah. Eta harta, eta ilmu, eta tenaga teh ya. Prioritaskeun jangka kepentingan akhirat. Ngan wala tansa nasibaka minad dunya. Agehkeun gitu nya. Saeutik mah keur urusan hirup, minad dunya keur urusan dunia. Pan kaidahlan kayak kitu nya nyebatna. Sok pilarian harta gitu ya. Sok eta harta teh korbankeun jang kepentingan Islam. Keur keluarga masa cekapna we. Tah itu disebut ifah. Nah khawatir kieu Bapak Ibu. Upami misalkan urang ya ngengingkeun eta harta ngalangkungan proses anu prosesna henteu halal ya. Lamun eta harta disababkeun ku urang kengingna harta ngalangkungan proses teu halal, cikumaha kaditu saterasna pun. Ya naudzubillahi min dzalik. Ya mudah-mudahan insyaallah warga urang teu aya gitu ya. Urang hoyong lebet di damel. Ku sabab hoyong lebet di damel. Aya nama sok aya syarat. Bae sabaraha oge asal lebet. Nah, urang teh ar-rosi we kan itu. Ar-rosi wal murtasi. Berarti non-rosi teh harusna nyocok ya. Upami misalkan urang lebetna kana eta padamelan ku cara anu teu sae cikumaha panghasilanana kan itu. Sementara panghasilanana teh sanes dikengingkeun ngan sakali dua kali eta panghasilanana teh bakal manjang.
lamun cara naku cara anu haram maka kumaha fa'i ta'uhu haramun maka engke anak beranak nanti kan itu bakal urang ngengingkeun kana eta harta teh ku cara anu haram oge naudzubillahi min dzalik anu disuhunkeun ku urang mah kabarokahan kabarokahan tina eta harta ya itu naudzubillahi min dzalik. Tapi upami misalkan orang carana ifah kan itu. Nah sehingga sapertos kieu kan orang sok aya istilah dina bahasa Sunda mah karooh punya. Karooh teh kumaha punya. Lamun batur tatangga teh teu mampu. Tatangga eta teh kenging bantosan punya. Nah sementara orang mampu, bener. Orang mengukur diri mampu. Ku sabab ningali tatangga menang bantuan sok hayang teu urang. Nah itu nya. Tetebieun nah sementawis disagedeungeun eta masih kene aya tatangga urang anu memang kawilang teu mampu henteu kabagean. Tetebieun kieu nya. Urang kabagean dipasikeun ka tatangga anu henteu mampu. Malah urang mah nya satadi teh karoo. Nah makanya kada sering maos doa ifah kan itu. Nah ifah. Nah kadang kawis urang sok kabagean urang zakat kan itu zakat fitrah unya. Nalika urang tos ngaluarkeun zakat fitrah urang kenging bagean sok dikumahakeun. Nah ku urang teh pilarian deui jalmi anu memang meryogikeun anu langkung membutuhkan dibandingkan sareng diri da urang masuk karooh. Jadi teu kaok lamun batur menang bantuan urang teu hayang urang menang bantu padahal ngukur kana kahirupan diri urang tos kedah bersyukur alhamdulillah itu ifah. Makana Kangjeng Rasul teu beunghar-beunghar. Nah anu katiluna Kangjeng Rasul oge dibuktoskeun ku sering neda ka Gusti Allah hoyong dipaparinan al-ghina kabeungharan. Anu dimaksud gina di dieu teh sanes beunghar duniawi tapi gina nafsi dirina teu meryogikeun deui makhluk anu sanes lintang tingan wungkul anjeunna gumantung ka Gusti Allah. Tah gina anu dimaksud teh luyu sareng pernyataan urang dina salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mung ka Gusti Allah abdi nada pitulung. Upami diemut-emut Muhammad teh diangkat ku Gusti Allah janten naon Rasul. Bahkan waktu sarita Muhammad diangkat sebagai pamimpin umat kan itu. Nya sebagai Rasul nya pamimpin umat. Cobi upami ku Kangjeng Rasul gini ya. Gaduh potensi beunghar teh Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul itu gaduh potensi kanggo beunghar punten. Cobi sabaraha kali Kangjeng Rasul perang. Sabaraha jumlah harta rampasan anu sarengsana Kangjeng Rasul perang. Kinten-kintenna upami Kangjeng Rasul cumarios ka para sahabat. Cicing eta ghanimah mah rampasan perang mah milik urang bakal dipasikeun moal. Bakal da Kangjeng Rasul nu nyariosna. Tapi Kangjeng Rasul nyarios kitu teu. Kan henteu. Sabab tetap harta rampasan perang mah kedah didugikeun ya. Ka jalmi anu berhakna. Kan kantos aya carios Kangjeng Rasul kan. Kangjeng Rasul katitipan Ali teh ya, katitipan cincin emas. Anu nitipna cincin emas teh eta nuju teu aya sasaha. Jik lamun urang katitipan artos teu aya sasaha gitu. Aman ya aman. Pasti bakal diamankan lamun orang katitipannya itu. Sementara di sakurilingan orang teh aya sasaha. Kangjeng Rasul katitipan cincin ya. Dugikeun ka nalika rengse salam Kangjeng Rasul teu raos manah. Teu kebat zikirna cuma kan itu. Kangjeng Rasul langsung ngadeg rengse salam. Naon anu janten perkawis nalika ditaros ku sahabat. Tadi teh anak teh titipan cincin anu kudu dibikeun kanu hakna cik ieu pamikeunkeun dugikeun ka teu naon teu raoskan salat oge pami urang katitipan titipan anu seueur salat raos keneh teu alhamdulillah ya salat raos keneh kan itu
Ya, semakin selami disimpan ku urang teh semakin tenang gitu ya. Sabab aya cadangan biaya kan itu. Aya cadangan angkeuhan-keuneun gitu kan. Nah itu Kangjeng Rasul lebih kayak itu. Sanes berarti Kangjeng Rasul teu gaduh potensi jang beungar. Cobi Kangjeng Rasul ayeuna mah seueur kan nabi-nabi anu anyar. Coba anjeun Jum'ah hareup kudu mawa hayam. Sadayana pengikutna teh nyanak hayam. Cobi Kangjeng Rasul upami waktu sarita ka umatna, ya ummati Jumat depan aranjeun kudu mawa sapi hiji ewang. Bakal nyaranak moal. Bakal. Ngan Kangjeng Rasul henteu ngamangfaatkeun fasilitas. Henteu ngamangfaatkeun jabatan anu diamanahkeun ka dirina. Anu padahal Nabi Muhammad itu sebagai Rasulullah. Nabi Muhammad sebagai nu aya Kangjeng Rasul dugikeun ka patuanganna ka karabekan itu. Kanggo naon? Milik pribadina dipasikeun ka jalmi anu sanesna. Janten henteu ngamangfaatkeun posisi gitu kan. Henteu ngamangfaatkeun. Upami Kangjeng Rasul sapertos kitu bakal langkung beunghar Kangjeng Rasul dibandingkan sareng Raja Arab Saudi wanci kiwari kan itu. Nanging Rasulullah tetap ngadoa ka Gusti Allah wal afafa wal ghina. Janten gina anu dimaksud teh teu aya anu wajib ku urang dipuntangan tulung ya. Lintang ti Gusti Allah. Ya makana para bapak, para ibu oge hadirin rahimakumullah kan itu. Numutkeun panalungtikan ahli kejiwaan ya, ahli psikologi ya. Upami misalkan jalmi anu dibesarkan kalawan nganggo misalkan kacampuran ku harta-harta anu diharamkeun ku Gusti Allah, maka eta jalmi teh buringas ya. Jadi eta jalmi teh bakal tebih ya kabarokahanana ya, tina naon anu memang sakedahna itu salamina diafing ku ayana ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sakitu para bapak, para ibu hadirin rahimakumullah ya. Mudah-mudahan kasauran sahabat Anas bin Malik lajeng hadis doa anu nembe anu parantos dawam ku urang diaoskeun itu janten salamina janten pangenyed ya. Kanggo keimanan katakwaan urang ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan naon nu dikaturkeun janten ilmu anu bermanfaat kangge urang sadayana. Kalian mangga ieu pangosan urang sami-sami pungkas ku sasarangan maos doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma yanfa'una wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.